Gusti, Eng. atuh meureun si Dodo tadi ningali ya di balukar aing Gusti. Oh, geuning heueuh cangcut aing teh rangsak. Gusti, mana ieu kahalodoan balukar aing bergarari ge. Wah, Gusti. Dodo aing mane tadi nempo balukar teh. Balukar naon teh? Balukar. Ai teh mila aya balukarna gitu. Balukar. Ai sia budak leutik sagala nanya balukar Dodo. Mila pampu ka balukar. Kahayang nyaw ka balukar si Mila. Itu tadi teh balukarna ketinggalan. Geus icing. Budak-budak nanyakeun balukar. Icing. Lain si Dodo kajen. Mana nama gundul kamari basa modal disusukan. Teh lempo. Nu teh tadi jabrignya. Nu teh mah nya jabrik balik jeung warna-warni oge. Warna-warni. Tersangka. Pelangi. Daripada mana emang gundul pisan. Kahalodoan. Murudul balukar ge. Hangit. Ya teu beda we jeung etehna. Nu etehna kira bau lauk asin. Entah, soalnya Bau sabun asin. sirih urang mah. Moal mungkin. Moal mungkin. Paling digesek ku daun balakacida nu mana mah. Lain atuh jam meuni ka urang teh meuni teman-teman teuing. Tak ku daun pulus kala alus nu mana hengke. Make daun sarah. Daun pulus mah gedean. Oh, oke, Mbak. Beukan nu mana. Kalau gede rasa pernah ucap kalau gedean mah. Ya bisa Bandungan. Budug nu aya oge. Jadi Ai kagak mane kunaon eta gugutrut wae. Ih mane budug. Ih mane budug. Gusti Mila kurapan maneh Mila. Kira aku udah pakai sabun Ih adi mane mah kurapan eta gugutrut wae. Pantesan diserahkeun ku salakina oge. Budug nya. Gitu sih Jama. Ih mane sok deukeut urang budug mane jigana nya. Udah iya berapa bulan. Eta diketet wae kikian wae. Corongit. Banget si Jama. Ah kurapan manehnya. Gawe geulis keun bae. Si Jaham bere ka dira teman-teman Nya eta kiketet wae ibi albatan monyet. Corongit Ayo atuh. gimana kemarin tetekan kudu tanggal nang. Oh, urang mah hayang eta hayang lalap. Mane ubaran geura eta. Nya diubaran ke. Kade eta Ubaran ku aucuk. kade kanu balukar ge milu budug eta. Wah, abu dia. Ya kuda ge alusnya nong. Kuda ge alus kuda zebra alus belang anggot di Oh, jelema. mah nya balukar belang mah. Mana mah teh nyahueun ya neng. Lamun eta belang. Ya balukar belang mah beuneunan pajarkeun orek unik. koros mah. Ih, Tuh, beda sejen meureun. anehnya. Nu urang dong, nu urang mah balukar ge. Pokona warna coklat kabeureum-beureumman. Anggot eta mah Ada pink. belang. Ya henteu teu mah nya dilipenan atuh meureun ke manehna eta nyungcung wae eta bibirna. Urang mah tuh si Dodo ge nyahueun baluk. Capung kabeh ke make bedak da abe kata si Pak Aucuk. Urang mah teu make wadaknya geus galowing. Bohong, tah wadah ka macam Emang maneh Santi make tipung jeung Galawing nyaho teh galawing. paingan. Tapi emang na ija bagus kan ka aucup. Ih geus urang mah naon 1000. Urang di Paraban we tutut tata. Godaan wae. Ge jadi Oh. monyong. Bogohan salah Iraha urang, tuh neng, bang kata sekali teh, doang di bohong. sawah harita da kumaha daripada urang Daripada renyong. eueuh. Santi balik ke nyangus urang sengaja di godaan. Hari Oh, itu aya iya. ajunat Bogoh ka atuh. Moal emang da ajuneun ada magis. Orang meni pusing dah bogohan yang acucup si Ijah. Meni pusing nya ngintip nage Tah rasa ucup. Ya ucup emang saha? Oh salah ki urang aucup. Meni. Ngojek dan Urang mah geus aya balik-balik. ajunet ya. Teh balik ke Ucup pote. bye. Urang mah aya ajunet. Aduh. Kemari Aduh, mana Ajunet ajunet jadi amprok jeung urang. Nontonnya ajunet. Ya eta maneh ngojek can balik-balik ucup. Menang duit teh tanyakeun. Kajekan meureun sangu, jeung sambaleun urang teh. Kemari ajunet dialungkeun mah di ditu. Hah? Di mana? Itu disolokan dialungkeun. Oh sebama Ya Allah. kurang dibantuan gitu Heeh. di bersihan atau Malah Eta malah dicabak. Maneh mah lain mantuan eta mah maneh mah atel kos eteh maneh. Oh. Maneh mah atel teh meni luar dalam maneh mah. Itunya. karunya karak datang jauh-jauh teh. Atel teh meni luar dalam nu di jero digetret ku minta digetret ka batur eta ku sorangan nu luar digetret. Aduh. Meni luar dalam eta mah atel teh. Meni kos eteh maneh. Oh nya karak datang ge nya mana dialungkeun ka susukan. Pira. Oh nyalain dialungkeun mak.
Da saking ku atona ija teh. Eta lambatan jamblang ini dialungkeun. Nya teu sengaja makanya tai mah di dinya teh. Ulo. Di kutete di gandong. Oh, udah ato dong. Eh, dono maneh lamun geus sidang geus bobogohan. Ata. Mama sok ngagodaan salaki batur. Mar kawin Oh, nyaho mate nih sagala geus mah anak. Nya emang anak wae nya urang Mah dari kepiluan ngagodaan salaki batur. Ata ka dia. Iya, mah meni gini teuing sih mah ngerakon. Heeh, da Emang ada lah, Mak. Heeh, nyakeun nya. Ih, Mendingan aing mah ngusahakeun guys. meni erakon mah. Tuh makanya gugutrut. Gugutrut aing. Atel mah, ih Gusti Dodo kumaha sih? Indung maneh tah. Indung mesti ya. Dari atel mah di garoan atuh ija. Kira aku teuing arek di guru. Ata hulusnya botak ginian, euleum. Mah bulu naon botak. Ih Gusti teh indung aing meni kieu gitu. Bulu naon mah nu botak. Ata. Euleum menikah si Atanya. Ih berarti bener. Dodo, mah urang teh mo do. Salela ieu Ya teh. pengen anak kejendil itu indungna kejendil. Ih, mama. Sok pengen anak liwat. Pas eta di Hongkong mah di dia sok ngobrol aja jeung Atta. Ih, pantesan curiganya. Tapi Ijah teh. bager meren duit teh ka Dodo. Gitu. Teh mah tara mere duit ka Dodo. Mere jajanan. Merenya sok mere jajan kerupuk. Oret eta. Tara Kerupuk, mere. Si Dodo. Lebih mere jajan Dodo. Eta malah meuli geulang lain mere jajan adina coba. 450 garam. Coba. Oh digebukan karunya tuh. Ya eta beak ban mau mobilan 2 eta hayang jajan Eta di digorogotan. Dipajarkeun teh naon? Ban mobil pajarkeun Oreo coba milah. Atuh beulikeun karunya. Aing mah meni pusing dah. Eta budak teh. Dodo, mana temen goreng kos ieu meuli atuh. Eta Meni nyaho apa heueuh meuni boloon boga adi teh. Teh hayang Eta teh lain Oreo. Eta mah ban mobil. Kita bentang minyak. Tuh ngeunah awet tadi dah. Awet di gigilan Awet. Gusti. Beulikeun karunya. Oke, milah ke kurang rek beulikeun ah. Itu bajuna pika sarawe kaos kitu. Oke, kurang dibelikeun. Nanti Hongkong karunya ka Adi. Emang. Amang. Jago kos kita aya laki liwat ya embe. Oh, ja kumaha urang we bida. Urang mah gadis kene bebas. Ya aku gadis bener ayun. Mana da ieu mah memang asli kieu bawaan ti pabrik. Mah Dodo lapar mah. Ayo dahar tuh Dahar aya tuh, itu tuh. lapar. Oh, aya itu tuh. Layangan tutut tah. Aya pais itu, Tuh. pais naon? Pais teh ucing. Kenapa? Pais tunggir. Set pais Bisa di tunggir. mana? Pais jeroan jeung pais tunggir begitu, pais tunggir jeung jeroan. Bujur Tapi ya. bujur budak mah ulah mentang Yang kayak hayam, Bujur, di kita mana? pamali soten ngeunah nya. Santi. Budak. Ulah ku budak da ngeunah. Kalau tak aja kan. Kolot mah kajen ngadar tunggir. Tapi- Ayam. Kita ngomong-ngomong ini asa ku panas kieu cuaca teh nya. Gusti teh nya. Teh hujan sugan. Ari di Amerika mah dan teu kieu teuing. Berkasur urang meureunana. Dan Ya. di Hong Kong mah asa teh meniputi teh cuaca teh nya. Beda deui di ditu mah kahirupana oge meureun. Di salju di mana teh kampung Aduh. salju. Orang ulin lah engke isukan aya duit handapeun kasur heuh. Urang ka Hong Kong. Tumbila meureun mah ada pun kasur. Sugan milah diajakan ku ijah lamun mangkat deui ka Hongkong. Heeh. Mana mah mila teh cocok ka Hong Kong, mana mah ka Arab, ka ditu ka Arab tong ka Hong Kong. Ya kan ka Arab mah baturna ari ka ngomong kan saya baturna. Arab gede. Naonna? Gajina. Pikiran mana mah kumaha sih boga bawang Naonna teh da. geus ngaranda. Meni sagala naon anu gede. Pas lanjut maneh atuh teh katempo. Ya piraku atel atuh ija urang dan teh ieu. Emang salah nanya naon gede gitu. Nya hooh anu gedena biasa we. Emang ijah naon anu gede mah? Ijah naon anu gede. Nya katakan geus Leungeunna gede segede kilo gitu. mana emang geus kode tah nanyakeun naon. Makan sugan we gajihna gede gitu di ditu da karuhan ari di lembur mah di dieu cuman babantu masak doang. Milah teh. Ya, Sugan ari ka ditu. untung maneh di ETH dibere nyatu oge ku ETH maneh. Geus ku salaki dipiceun. Mantak cok lagi naon budug nu maneh teh tah ubaran. Atuh kaija kumaha gitu orang supaya Ya berenya tuh ija. Ya, nya. Pakai sabun naon. Ngarah budug maneh Di cager. urang. Mak urang mah kan sok bebeuleuman tuh. Lebu di cayan.
Tamblogeun tak kalau balukar maneh. Tapi aku ija make nu kos kitu, patah saha. Oh, tanyakeun ka urang mak, kumaha mak? Kumaha na ade teu barna. Oh, jadi engke teh balukar maneh subur deui. Jadi deui teh balukar maneh teh. Jadi naon? Dari pupuk eta alus. Hei, Jadi anak. cengek mah urang hararejo make nu kitu mah. Pasti balukar maneh ge hejo deui, hideung deui. Jadi lo buah-buahan balukar. Baruan ke balukar maneh. Alus ya bilang. Merenang neh. Tuh, mah orangnya bukuna kembangan tinggal yuk. Pakai pupuk. Mah dodo lapar mah yang mama. Oh, jika aya Nanti itu itu paisan. dahar mana teh meni lapar Ayo lapar angen deui. tutut, Tuh bawa ayo angen bangunan tutut. dinya teh di meja. Teu. Terus di ieu di cayan deui ngarah tong lada. Itu paisna, Tambelnya. paisna aya itu di situ Itu parena di iya di Jangan di pare, baskom. Dodo kita ngedar pare. Iya sangu. Oh, udah sukan hayam meureun ade aing teh poho. eta di dinya teh sangeuna. Do, paisna di itu di asup di non arana paisna di nu kompor. Bah, ka dieu nih ka mana? Ka dieu heula, ka dieu urang ngumpul ya. Heeh. Hah? Eta isi abah. Abah, dia bah. Iya abah. Dia bah salik bah. Heeh. Ayo bah. Urangnya bah. Bari dia bah deket Ija bah. Tah di dinya di deket. Gusti Pak Haji teh meuni ku kasep mak. Cara rompong. Mak iya abah meuni abah meuni. Ijah mah mani. Ih, Meni kaki. itu bae da eueuh ieu. Bogoh wae masih ija mah. Ih, abah meuni 25 tahun. keurang abah gasep ya abahnya. Kasep di mana goreng. Ih, abah Anak lagi garili. nyantai bogos sih cuman gitu ih mun masuk teu ngartikeun wae karanda ka gadis teh. Ai mane mah geus seranda da geus. Si ija mah bogoh we kaki-kaki ge bogoh. Ih, da kasep pake. Bojohan kan ngara ka salaki urang. Ih, moal rahay ka. Keneh amben tonga Bener ka ganggu. si ija ge kaki-kaki ge lah si ija. Amben tonga ganggu wasanti Apa tonga. urang enggak aucep urang ah. Ih, meni ngoni saru ganggu. Kaki lah mana lah pacaran lah ya ade. Ih, Heeh. abah ampun. Tabah bogohan geus si ija ngara bota salaki. Mana mah teu kudu diomongin orang rek bobogohan jeung abah nyapanya. Ya ampun, abah. Ngar kitu goreng abdi mah. Terang wae kitu. Itu abah beli kasep kieu eta. Kubis meni. Gusti. Jika buntut iya, bah. Jika buntut dada anu teh merak teh bah kumis abah heuh eta meni alus bah. Mana Alus jika buntut merak bah. Gusti abah meni keker kieu ya awak abah. Geus emang abah tos dinaonkeun. Abah lah bati ngabeko nya bah. Eta abah leuseuh kunaon? Abah balik ngagenyeun meureun. Tos lebati ngabeko meureun nya. Tadi tas zuhur Tos. salat zuhur. Oh, tos salat. Aneh nama di eta wae di musala wae. Cocok jeung Ija jadi muni muslimah. Iya nya. Heeh. Mari Geulis tong ya. nepodok wae. Nepodok kasep teh meuni mencong-mencrong. Aki-aki ge imah masih ngabekona masih tetep gene. Ija di romo kaki mah bunga. Nah kan Maneh wae ge takinya nu ngarebut. Mana nu ngarebut bebede urang. Tuh. Jadi Narukan aku paru. apa jadi nyanyi. Apa? Iya, Udah salawatan tabe ulah ngarebut laki urang wae si Ija teh lah. Laki Bebe teh. Ija balen Mustofa. Abah masuk gitu. Balik mangkot si dana. Balik mau kursi. Irlana mamado. Awasi Ini si gorena mah moal. Du pangeran Urang pajakeun Mustofa. abdi nu ayana Kanjeng Nabi. Amin. Ya Gusti. Abi mah Ija balen Mustofa mah. Dosaku dosa abdi. Ma, ma jujur ya teh kabogo. Ma apa? Jadi kemana? Ah, jangan-jangan apa bisa duda kan? Apa banyak kan duda? Si Ija. Kebenaran aduh. Terus si Ija mah buka atel. Ital atul. Emang udah kali gatal segala atul. Di bogohan. Nya ieu mah aki-aki perkasa kene tinggali. Pasti ngabekon lagi masih teteg. Emang apa gitu. Hari teteg mah kitu. Sakarola. Abah bawa gitu ka si Ija. Nah,
kira-kira lah. Ih, mana kira-kira abah mah. Banyak. Bogoh lah. Gelisnya mbahnya anak uing teh nya. Oh, bah ulah agang we ka laki uing. Montok. Kela abah. Ari abah mah imut-imuting eta. Ayo waos abah ka mana? Nah, Digeger beurit keur hees. sanes lain geger beurit. Abi teh keur tahun 80, 85 apa. Rag-rag di motor nembrag gorong-gorong itu teh Atuh kararoprok. kumaha meureun engke ngagenyol ijahna meureun gararetek abah. Lho, ngageleser meureun abah. Gararetek. Heuh huntuan. Mau nyeri meureun. Nyalain mau karasa begetek ih moal. Dunya. Ki abah mau make huntu palsu teh nya abah. Iya, buku putu palsu. Barang darat temi rasa buku ya. Dijamin aya jeung ijah mah mirasa. Eta mah abah boga bebene ngara. Teruskeun ke Nah, Ya, ari abah. gorengan. Terus sih ente gorengan, bah mun gorengan mah di dahar mun. Nah, amin. Abah mah lain gorengan, Bang, geus kolot beureun. Oh, eta nangis kolot. Kan bayang penting mah beko abah masih Masih hudang. udang Udah ya lagi, heueuh. Udah. Udah naon Oh, Gusti sabulan sakali. sebulan sekali. Ya teuing sih. Itu Nyangke mah bohong. ditunjal ya bahnya ngarasa minggu sekali ya, Bah. Ya, Heeh. ya kumaha we teh. Emang maneh mah masuk biasa unggal poe ge. Ih, yang itu atuh urang. Sekali ke kakurangan deh. Yang itu atuh mah Kayak operasi di luar. atuh beureun rangsak eta balukan ijah. Di bekuan tiap poe. Untuk dielas nah. Nyaho, tapi kan aya di bekuan tiap poe mah bener rangsak eta meureun eta balukan ijah. Bener kumaha cok batur. Egang tiap poe leumpang bener. Ah, Nyanyi atuna geur jeung kieu wae mah coba. kieu nya ijah rek nyanyi nya. Rek kahibur abah nya. Sok ieu. Lagu naon atuh abah teh hayangna? Oh, nya lagu naon? Lagu anyar atuh rek lagu heubeuk. Lagu anyar naon nya? Lagu heubeuk teh naon lah. Naon atuh laguna abah? Masa lagu kosidahan? Lagunana teh jahe cek nyanyi jah lah. Iya, laguna. Maha. Alangkah nikmatnya dunia. Oh, salah. Salah. Ah, salah kieu. Alangkah indahnya Nah, dunia ku rasa saat ini. Ya, Saat saking ini. benar. Ku rasa Ya. deket jeung abah. Mas, Siang ini siang bahagia. oh, bahagia mah. Bahagia di Si sana abang abah. mimpi naon sih Pak? Untuk jeung parawan balik di Hong Kong. Setnya. Ya, salahnya itu mah. Pimpinan bah. Ijah daekeun si abah ih. Ih jatuh urang Kunaon sih? apa kepeletnya? Ingat teuing eta Oh, maneh. nya, kapelet Kudaek jah mana jah. Itu Kudaek sirana aya naon. Kudaek kasih abah kudaek. Kudaek mana? Hai. Oh jadi aja kurang malah kurang diperkosa ya si abah. Mah orang nyium kopi mah ayo ah. Ayo. Ayo. Oh, abang ngopi mana kopi? Oh, Nah, ada saya kopi. bi itu wa. Tahu saya lah orangnya. itu Sa aya boro. Dadah. Gusti teh ieu mah dicentil-centil teh mana Santi. Mana caper ningali lelaki ganteng. Waduh, si abang mawa kopi. Ini orang ternyata abahnya, yang minumnya. Heeh, boro. Ini akan bae aya itu aya. Abah banyak si Ija saling uyuh. Geus boro kan itu meni Gusti teh nya meni atur hayang pada kitu yang si abah. Nih kita wae nya. Oh, hayang kabeko mental sih ya. Mana tuh di Bekote ijah. Oh, mana teh Santi geus kitu jeung kopi di beko ku si abah kental. Kita satu jah. Mila Naon? arek balik heula nya. Ka mana Mila? San makan. Oh, nya geus atuh heuh da teh mana mah lilakena keur nyeduh kopi. Yang Heeh. ada jeung aktif maneh. Ih moal mun kalau orang bisa ngajaga urang mah geus Jadi geus digubah. Eta si Ija naon teh panggieunkeun kopi. Wa. Pamit Heeh. heula. Kira kopi sareng wae. Heeh. Punten. Heeh, nya geus itu na balik. Heeh. Ija eta kade raga Ada mana nyusul kita ke pengubahan piring. Heeh. Itu mah urang asa hayang ngising di mah ah ieu teh. Oh, bak heula nya urang ngising heula nya bah meuni mules itu teh sadaran anak beurit. Oh, nya heuh eta baturan ku ieu mah Ode. Mau deh. Mau deh. Poho wae mau. Heeh. Nya mules bah gedeung nya urang meuni asa ieu mules beuteung ieu ni asa geus dipucuk. Bah,
Abang ngebon jambu ayeuna. nya ngebon Geus segala decan. nya gede mah gede kamari teh mulai Heuh. ngalah. Heeh. Aya menang Oh, geus ngala. Menang berapa kilo? 5 kilo. Oh, alhamdulillah. Ka tukang dagang etana. Oh, itana diteundeunana. Nana. Oh. Tak kilo teh Baradu. 2 keresek. Bah, ya kopina, Bah. Ngopi heula. Atur nuhun. Bara duit sakilo jambuna. 10.000 amun di kilo Oh, mah. mun di kilo 10.000. Ya mahal Abah jambu teh geuning. Lumayan mah. Heeh. Dijual meureun. Oh, dijual. 50.000 nya. Aya nu gede Bah jambuna, Bah. Oh, nya aya enak ge. Lu ngerek eta nyabar ngalanya. Mentar meureun kumaha jambu. Menang lah kayak mental. Meuli Sakira bara duit gitu Abah. Meuli. 10.000. Mahal-mahal kan 10.000. Berat duit, 5.000. Oh, 20, Bang. 20. Oh. 5.000. Ijah. Oi, Eta geus can maneh mandina ya Allah. Kadang mah. Mandi meni Iya cak modal kene sadik Ari sia deui. meni leungan Geus beres mandi ku ija dipopoekan. Kelek sajam leungeun suku. Oh, pan ngarah glowing mah. Ah, kutunya anak perawan emat teh ah meni pan ngarah geulis. Eta bawa seuseun, Ah, kadang mah. Heeh. Seuseun. Udah, anak saya teh waras teh si Ijah teh. Oke, diwarak ku aing Geus tuning. Pakai baju okos kitu. Bener teh make baju teh anak sia teh. Oh, okos naon anak Ya teh make normal. baju teh jabla-jabla lain. Ya, Baju serata suriti geus kitu. model eta teh model. Model era tuh udah tangga. Orang mau ke mana tangga. Eta teh modis. Ngalain modus era kadenge ku aing wae. Odeh, anak saya tadi ngomong tetangga aing mending ngadengen aja mending garandeng cari aing kadenge ku aing. Ngomongna antep mere Wah, atuh tuh si kekeong teh tuh mending kos kekeong. Nah, mana saat ke ngomong kedua urang seksiong. Ngomong urang naon? Tah batak pan sokon-sokon urang. Meni. Ngomong tah mana tah ngomong urang seksiong. Meni ampun. Meni pajak seksiong naon urang teh da cewek baik-baik. Tuning boga anak teh si Odeh meta bikin baju kos kitu. Ya oh. Kebaik. Berapa bohai bi? Berapa bohai tuh kan? Bikin baju teh. Bener Abang tuh abang. aya ekeng gondongan. Balik deh aku tuh kebeli celana. Orang mah aya bi ngan lebar dipakai nang. Itu bener celana teh Odeh boga anak teh waras Odeh nikah babayat era tuh lemah. Era naon. Urang mah geulis. Gitu. Ya era naon. Pada mana geus peot. Terus eta na teh salaki maneh naon ngojek tibang 2.000. Oh, ya kalau itu orang udah menang duit orang mah. Untuk terjadi kawin juga. Era eta gengsi eta ya. Tuh gara-gara si Santi tuh cangcut orang di Kamorosot. Bener atuh, mali atuh. Duit lama di Hongkong balik. Meni Duit tas. sekolah di iya tuh dah. Lain abang mani ketap we. Abang sok gitu abah. Boga anak teh si Odeh mah. Jadi barang abang. Meni. Naon sih mana Santi tuh abah ge mending ngetap cenah ningali urang balik ka bohai. Tuh dapat tinggal itu. Mana mah geus karijut geus peot. Beda jeung atuh urang mah meni. Pasti gibleg kene.